A few moments later. Gak aing kan culung buatan aing mun. Heeh. Cukuyuk mah kemarin memangeun ah teh culung. Baso da eueuh. Mang, ieu cilungnya. Mangga. Bener. Mang baso. Panggil dewe aing. Mang. Icalan cilung. Abi pelanggan setia mah ngatosan tadi Mang baso ngalaku. Paingan teu aya. Nah icalan cilung. Aing emang sakapeung mah di mana-mana aya wae mani. Jadi di itu tadi dia aya geus panggil dewe wae. Aing di bosan unggal poe we panggil. Da kabina-bina teuing. Aduh, Mang. Ya. Abi teu ya kapan tadi ngatosan. Mang. Sok, ladangan. Hiji Mang. Ya, ieu mung loba baletak beletek aing ya. Ieu mung loba baletak beletek aing. Moal ya. Meset Abi, meset. Nah, isi. Sing bener. Laras sing sundam tah. Sok enggal ladangan. Bener ya ya. Oh, Aing mana-mana aing panggil bajing nama ieu aing. sok enggal lah. Pusing aing. Toset kan? Sabar atuh pan kerjieun kan ieu. Teu kiat lapar Abi teh tadi ngantosan Mang, Abi teh pelanggan setia Mang. Setiap tangan setiap musim kan enggak datang-datang. Ya. Nah, kieu. Ieu naon, Mang? Pan ieu cilung. Punten antosan teh. Pan Abi mah pelanggan setia Emang, meser baso teh tadi ge ngantosan Emang teh. Ya Abi teh bade meser baso, Mang. Nah, kakak di pasihan cilung. Heran. Pan aing kedagang cilung ieu, aing kedagang cilung. Pan Abi mah teh tadi oge milarian baso. Emang nu ku Abi di atos-atos Abi sebagai pelanggan setia. Yo, ngantosan Emang dagang baso Abi lapar, Mang. Nah, kalau di pasihan cilung, heran kumaha pamikiranna. Abi mah bade meser baso di pasihan cilung. Nanti kada lebar pan aing bacaan kita tadi gini di aing kedagang cilung ieu teh, aing baso. Cilung gayot. Well, Baca. nah Emang berarti jalan cilung. Anjing cek aing. Mang. Lagi balik Maria. Bade Abi mah kan baso sanes cilung. Lo pan aing kedagang baso, aing kedagang cilung aing nama. Lepat Emang atuh nah lain di jalan baso kalau ke jalan cilung. Atuh kan maksudnya datang ka dia aing membeli wae padu meuli ha. Pan Abi mah pelanggan setia Emang, pelanggan setia karena baso sanes kana cilung. Lepat Emang, berarti jalan cilung sanes jalan baso. Iya atos ieu mubazir lebar ieu 10.000. Iya, kumaha? Ya kan aing geus dijieunkeun ieu kumaha ieu cilungna. Kieu we tos we Abi paling suka jalma nu sok amek-amekan komode pedagang. Pedagang mah teu kenging amek ka pelanggan setia model Abi teh kedah someat. Paling teh suka kumaha? Pan sia anu bikin aing emosi kan. Nah si Mang suasia ka Abi. Mang, Abi ku kolot teh di suasia. Si Mang Anjing sebagai tukang dagang ka Abi tapi ka sia. Aduh, Mang di mana Mang teh ye nu icalan teh kedah sopan. Mang. Ai roda baso di mana? Oh, aing kedagang baso aing mah. Mana ge kieu Mang Uih. Ku Abi wios di antosan tapi ka jam sabarage Mang Uih heula. Terus dongkap deui ka dia icalan baso ieu lebar antos 10.000. Iya geus dijieunkeun ieu cilung aya kumaha ieu. Pan Abi mah hoyong lagi baso ai Mang. Pan aing kedagang baso ayeuna mah. Heran kumaha pamikiranna. Abi ek meser baso di pasihan cilung. Kumaha pan Abi teh lapar Mang. Abi pelanggan setia. Anjing caluk aing. Ku sia we kok dagangkeun dagangan aing. Bosan aing bagi we jeung sia. Pusing aing. Anjing. Mang, gitu pedagang teh punungan. Tika sabaleun. Heran. Kumaha pamikiranna. Hayangna di baso da teu beuki wan cilung mah. Baso nu ditunggu-tunggu teh lapar ieu. Mun beuki mah cilung geus dibeuli. Teu beuki. Hayang ge baso. Di sanguan wareg. Mun beuki mah cilung tadi geus di tangan. Pas bade ka mana tuh? Eta. Bade ka palitinya tah. Sugan we sejalmi. Ari teh naon? Cilok. Nuhun. Ai bahanna tina naon ai cilok teh? Tina aci. Oh tina aci. Ai lebetanana naon? Lebetana aya daging ayam, aya tina abon, aya tina daging sapi. Ai per butirna sabaraha Kang? Itu 2.000-an. Oh 2.000 na hiji. Nu alit. Oh nu alit. Nu alit 1.000. Ai berarti dikukus heula kitu eta teh. Oh, Ai cilan sok ka mana wae Kang? kali dinya. Kali girang, tas lumayan seumur sekolah. Telah nusuk kapali kaler kadinya. Eta budak sekolah oge. Rame berarti ya? Ah, di kalang-kalang bulan di girang mah. Girang kana cilok we. Tapi enak ya rasanya enak punya. Enak atuh. Cilok manggeh mah raos kan tidak.
Oh, jadi anu rame banget di situ. Oh, Biayana pami modal sakieu sehari sabaraha? iya teh abis sok nyana teh 150 sekian. 150 siki. Oh, teh mira lah. Kena 100.000 ge sekap. 100.000 modal lah. Oh, tah. Dan ternyata seberapa tak kira kinten-kinten. Kadang jadi 2,5, kadang jadi 180, itu paling sepi mah gitu sok. Lumayan. Kabagian 80 mah lumayan. Mantap teh gitu mah. Mun tukang nuhun ya? Iya sabaraha. Udah mau meser abi mah. Terus saya tadi pas sudah heula naon? Abi mau naroskeun wae hungkul. Pan abi enjing kena naik icalan ieu. Kapal itu kudu anu rame teh nya. Di palihan badak sekolah di ditu aya sekolah SD. Nuhun ya Kang. Abi enjing kena naik icalan ieu. Aji Nuhun ya goblok. Kang. Sia teh disebut aing teh beli kita tanya we hukum. Beli. Ya. Oh, rupa-rupanya Anda memilih N sama aku, ternyata kamu memilih laki-laki seperti itu. Dulu aku kau sia-siakan, kamu memilih aki-aki rabing seperti ini. Kau tengok, kau tengok, aku sudah kaya sekarang. Kunci anjing. Susah. Hese. Macet sepertinya ini. Aduh. Maaf, punten nak. Ah, Susah. anjing, aing tadi naik ngebuli aki-aki, aing alakan aing udah dikebuli ya. Anjing, terjadi aing kecil. Minta izin apa tuh? Neng teh mau minta izin, mau jadi TKW ke Singapura, biar banyak duitnya. Aduh, aing mah kenapa atuh? Atuh ditinggalin sorangan, nanti aku dinginan. Ya tidak lah juga, nganggur terus. Pengen perawatan, perlu makan, bukan cuma ditumpahkan. Gimana atuh? Aduh, gak ada yang nikumaha atuh, please jangan pergi lah. Udah atuh. Biar kamu gak jadi TKW, biar cari duit lah sekarang ya. Biar kamu tetap ada di rumah, selalu nemenin